Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Aditya Rasiti dari kelas 11 IPA 6. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipika hormat. Bapak Ibu Guru anu dipika hormat sareng hadirin tamu ulama anu kusim kuring dipika hormat. Saderek sadaya adik-adik kelas sarawang raka-raka kelas nu kusim kuring dipika cinta. Puji syukur hayu urang sanggakeun ka Allah Nu Maha Esa anu parantos ngalimpakeun sadayana rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kumpul di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Hadirin anu salinggih, pikeun nyambut dinten kemerdekaan Indonesia anu ke-77 pendidikan anu tos aya selama ieu. Hayu urang langkungkeun tingkatkeun deui pelajaran anu leuwih bermutu serta pengarahan anu parantos dipisihan ku guru anu profesional serta perhatian ti orang tua. Hadirin anu salinggih, selain ti eta, urang sadaya kudu ingat ka para pejuang atawa pahlawan anu parantos mempertaruhkan jiwa ragana kanggo negara urang nyaeta negara Indonesia. Sareng jasa-jasa guru anu geus ngebimbing urang sadaya ngajarkeun ilmu-ilmu supaya urang tiasa jadi penerus bangsa anu langkung sae jeung berguna pikeun bangsa dan negara. Hadirin anu salinggih, ayeuna mah teu keeging aya deui perpecahan serta permusuhan di antara urang sadaya. Mugi-mugi ku semangat 45 urang tiasa ngabangun negara ieu ku sifat silih pikanya, silih dipika hormat, silih ngabantu pikeun kajalina kaharmonisan seperti nu urang harapkeun. Jadi negara nu sejahtera. Ku kituna hayu urang sukseskeun reformasi gelombang kedua ieu pikeun kawujudna kehirupan berbangsa jeung negara anu langkung sejahtera demokratis sareng oge berkeadilan. Hadirin anu salinggih, rupana cukup sakitu bae diantara ti nu tiasa didugikeun ku simkuring. Hampunten milah aya saur teu kaukur, basa nu karaka atanapi ucap anu kirang marehna dina larapna. Mugi tiasa dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.